budak hayang masantren satu keuntungan. Masya Allah, cemerlang masa depan. Sanu nyaho kolotna cilaka di akhirat ku sebab anak nama santren. Malaikat, ya saya. Ya tuh nyaho cek malaikat buku ya imah bakula. Imah kula dek ka mana keun diringkus. Iya dek dikarenarakakeun lah. Iya abah ieu mah. Kunaon maka diringkus bah mak kredit. Ya. Cek malaikat aya sisa kula anakna. Pan ieu bisa tegerkepan kula mah santri di pasantreun ku abah. Nu anta kula bisa maca Quran ngahatikeun Quran ieu tenang sabab ya ngabiayaan mah jeung abah. Sedangkeun cak Kangjeng Nabi jelema nu masantrenkeun anak kama yuqatilu payuk talu sahih di abah kula ieu. Kredit mah kredit bae. Tetep teu bisa kas ka neraka teu bisa. Usul. Pangusulkeun ka Gusti Allah eta keterangan Kangjeng Nabi. Deuk kumaha tah? Ka Gusti Allah coba periksa eta budak bener tah henteu masantren. Periksa ku malaikat bener. Ayo coba eta deuk pertanggungjawabkeun. Kula deuk kapanggih heula jeung Kangjeng Nabi Muhammad eta ucapan eta deuk kumaha eta? Jelema nu ngabiayaan mondok pesantren sarua jeung perang terbunuh. Berarti eta syahid. Aya syahid diringkus kos kieu. Teu arti kula mah kajen gogo mage deuk benta pertanggungjawaban ka Kangjeng Nabi. Begitu datang ka nya mana yang mengabas ya? Ieu tah ieu. Geus kasorgakeun. Masyaallah. Ayo keur carita ya. Kafir Mekah, kufar Mekah teh embung jasa dipimpin ku Kanjeng Nabi. Di samping embung lain gak sakadar embung, tetapi nyana teh nantangan lain sakadar ku ucap, ku tingkah jeung pagawean dianiaya. Sahabat-sahabat dianiaya, nu diseret mah, nu dipasung mah, nu ditubles mah, geus macem-macem mengarah ka Kanjeng Nabi. Lain bantrak-bantrakeun. Weuy, kufar Mekah teh kejam luar biasa. Tiap hari kadenge sahabat anu ditublas, nu dianiaya, paeh dan lain sebagainya, nu seret. Woi, mukminin di Mekah saat eta mikir kudu kumaha ieu. Nyalametkeun agama kudu kumaha, lain mundur mukminin teh. Malah kumaha carana nyalametkeun agama. Geus yakin anu kuat. Bila perlu indeuh di Mekah sebab ngelawan ku perang mah encan siap minoritas. Dah Kanjeng Nabi terus dakwah tapi terus baik. Pimpinan Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, berbagai abu nu lainna tetap nentang ka Kanjeng Nabi. Pohara jasa lain sekedar ku ucap, tingkah mah geus karuhan pagawean mengarah ka Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi teh dianiaya, bahkan kita dibunuh Kanjeng Nabi. Abu Jahal nyarita sanu bisa mahulu Muhammad ka dia 1000 onta. Moal kudu digikeun deui. Ayo gerak. Lain lalawara ancaman teh. Nu mantak urang sebagai kiai datang ka imah ka karakter ditanya doang ku masyarakat. Haju muringis bae. Pendek tuh. Ka karakter ditanya, encan naon? Aduh, cenah aing teh ditanya. Ya. Dagang toge we sia ulah jadi kiai. Main dagang toge ka ditu sia. Aya nu nawar atuh teu dibeli ge. Tuh, kabelah dieuna geus nararanya aya anu sinis. Haju dilawan ya tuh ulah. Aya anu nyiduhan, antepkeun. Nyeun perkumpulan muludan endahan teu didukung. Kajen muludan sorangan. Nu ngadukung nya na mudu sorangan maka sampaikan assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka. Cek masyarakat jeung saya teh sorangan ja. Assalamu alayka asqal asqiya ya assalamu alayka. Assalamu alayka asfal asfiya ya assalamu alayka. Cek masyarakat we mapa kasih meureun tah mah. Kumaha aing we. Mirabis samai. Assalamualaikum. Jaya 2 cenah sorana. Sorangan teu wanin kiai teh. Kos kitu tah.
tah dele Kangjeng Nabi baheula perjuanganna Masya Allah tah nu mantap Kangjeng Nabi terus dakwah wahai kufar Mekah wahai kaum Mekah saha nu iman ka Allah iman ka kaula sebagai Rasul Allah pindah agama tina agama jahil ka agama anu lurus Shiratal mustaqim Islam inna dina indallah Islam bakal diberes surga caritakeun keistimewaan jeung keindahan surga saha jelema anu teu nurut henteu iman ka Allah di akhirat bakal dibere kanyerian neraka sifatan ku Kangjeng Nabi neraka tetep bae lah Muhammad macem-macem segala surga lah segala neraka lah hirup mangan di dunia doang sebab dongeng nu paeh udang pan senep eta senep kan aja jantung senep eta segala surga segala neraka mana berita nanti baheula ge mun nya ge aya surga aya neraka saurang bae atuh anu hudang jauh mad ngomong teh sok macem-macem segala surga segala neraka padahal nyana geus nyaho dina Injil geus nyaho dina Taurat Yahudi bahwa memang aya surga jeung neraka teh ngan kulantaran nyana benci jasa ka Kangjeng Nabi sehingga keyakinan nu aya di jero dadanya ge dianggap eueuh bae kos kitulah jelema anu berbangga diri jelema anu ego kos kitu tetep teiman ku teiman anu mantap ieu dibere ku Gusti Allah ayat innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin lamun nusok ngaji bilagah mah kakarak ngadenge bahasana geus muringkak bulu tetapi kulantaran urang mah teu masantren teu ngaji bilagah nu mantap biasa-biasa bae nusok didengikeun dengan sakadar sorana nu sakadar makharijul hurufna sakadar lagam-lagamna hungkul variasirna krenikna doang henteu diamati eta bahasa-bahasa Gusti Allah dina Al-Qur'an teh tapi nu sok ngaji ilmu bilagah mah minimal ngaji Johar Makdon muringkak bulu ieu mah teu muringkak bulu Pak muringkak ge bulu handap muringkak bulu lantaran bahasa ku pohara-pohara teh mana kapoharaanna ieu neretet bae ayat taukid mana hiji inna dua laat lam taukid nomor katilu wa ma nafi nomor kaopat make ba zaidah bimu'jizin wahai ieu taukid ieu ngabaris aya opat ku pohara-pohara teh berarti tahap keingkaranana si bohota luar biasa sehingga ieu taukidna teh Gusti Allah teu kira-kira tuh mulai tah nu sok ngaji mah wih jaheuh nya aya nu teu ngaji mah tuh biasa-biasa bae nu mantap kunaon sia teu marondok atuh baheula henteu dia sia ge ditanya kunaon sia teu paham teu mondok kunaon sia teu mondok hah mengarah ke bapak omongan ku bapak di pondok siapa mana sia di dieu bae ngomong pan aing ditahan pondok ka sia sok ajung-ajungkalkeun aing ka neraka sia pan aing ditahan ka sia mondok da cak kiai ge jelema anu masantrenkeun anak sarua jeung sabilillah sarua jeung kaman yuqatilu payutalu jelema anu masantrenkeun anak sarua jeung jelema perang di medan laga terbunuh kan kurang kumaha kiai nyampeikeun anak jauh nu nyaritakeun sakola SD mah kama yuqatilu payutalu jauh nu sakola SMP SMA mah kama yuqatilu payutalu jauh nu kuliah sugan aya kamain yuqatilu payutalu jauh jaya ge anu man salaka ilman nu jelema nyupri ilmu jang sabilillah ilmu agama kama yuqatilu payutalu percis kos jelema anu perang terbunuh di medan naga berarti sabilillah tah eta nu masantrena jeung nu ngabiayaana sarua sabilillah sia cokolotna mang maco si ulah sembarangan ngeunana ngomong neraka ieu mah urusanana sia mah sia bae
abah kiri emang nitah kakula mah sia pan aing nitah ka sia pan cek abah cenah bari sakola bae ulah lo diomongkeun sakola mah cenah cak abah cenah abe hebat cenah agamana bisa ajung nagarana bisa pan haji pasantren kan salawiyah emang salah tuh henteu ngan niatna kurang murni nu pasantren mah murni kanyahoan kamurnian eta kumaha eueuh unsur dunia mun hayang nyaho mah pasantren mah eueuh unsur dunia ai sakola mah ieu sakola naon SD hayang naon meunang ijazah kaditura deuk SMP kaditura deuk naon hayang ijazah kaditura SMA kuliah kaditura deuk naon deuk digawe di pabrik minimal kan jadi manajer lamun di pabrik kabelah dituna PNS urusanna pitayeun doang beres tapi coba masantren ceng siapa masantren naon sanu diarah ijazah kiai na gitu gablegon wah bere ijazah di mana tuh aisyah deuk harapan naon Allah we wali mah budak ya Allah doang harapan dunia aisyah cengkel lamun geus balik masantren bakal laku mah ji kudu mikiran lain kitu jaing mah bangun rumek neuleus ya ngabiayaan henteu naon henteu ngapusingan ka aing siapa ae urusan itu santri mah pinter pun ngomong lain panu sakola mah atuh kaditunakan digawe atawa kabelah dituna aya acuan segala dagang sausa kan geus boga modal lokos kitu mah kecil ayeuna kula mah eueuh urusan dunia mah nu di dulu akhirat janu dagang paeh janu sakola paeh nu digawe paeh kula ge bakal paeh tak kula mah teu boga pikiran urusan di dunia pikiran teh urusan dan geus paeh tuh nu mondok makos kitu geus balik sia ka ditu kosong mikiran aing kitu kan santri mah berarti kan urusanana akhirat tinggal dilempengkeun doang aya sih seutik-seutik mah nu kurang lempeng aya ngan geus dimimitian putus jeung dunia waduh ai kitu mah cenah kiai mengarah kana putus sekolah hayu kos kitu mangke negara ku lain putus sekolah tahap keikhlasan Aisyah bisa mah nya sakola jangan bangun negara ikhlas atuh baik bae ieu mah keur carita ikhlas lah geus diikhlaskeun dilempengkeun mantap nya mah kawin ge tilok hese-hese santri mah tilok hese-hese tilok pulah pilih pokona asal sugih beunghar geulis beres salah tante saya ngomong aya keur carita ilmu santri ieu mah moal aya di ilmu sakola mah neretet bae taukid geus berarti mukhotabna sangat inkar keinkaranana mukhotab munkir parah jasa sebab aya opat taukid pan urang ge ka batur teh ngomong dina Johar Maknun geus teu kudu dicaritakeun teh mah handap keneh mun urang nya ngaji ilmu bilagah ya aya jelema percayaeun bahwa Ki Zaid nangtung cukup bae koma Zaidun beres Zaidun qaimun beres tapi aya jelema ieu mutarodid teh antara percaya jeung henteu kana nangtung Ki Zaid bagus ditaukidan istihsan geus cek urang teh oh inna Zaidan qaimun sanya Ki Zaid eta nangtung bagus tah oh geus make sanyana eta bagus mun masih kena ingkar oh mahnya Ki Zaid geus bisa nangtung pan geri kabari di rumah sakit impus ih sabaraha poe sia di ditu asal geus aya 2 minggu mah ku aing mah geus bisa lelempangan inna Zaidan la qaim teu kudu make la qaimun cukup inna Zaidan qaim sanya lagi langsung wajib tadi taukidana sebab mukhatabna munkir wah can percaya aing mah tambahan deui inna Zaidan la qaimun can percaya kene bae tambah deui iya Zaidan la qaimun wah poharaja sapan teman ongkos cintaan geus sarua Sarwiti aku cinta padamu eta bahasa ikhbar Sarwiti na ngomong masa sih tendelan taukid sesungguhnya aku cinta padamu make sesungguhnya
wah yang bener sih kos itu aya kene nyela teh semunang tangan berarti ingkar kan Sarwiti dengarkan baik-baik pencerongkan matamu waduh make pencerongkan segala sesungguhnya aku ini benar-benar make benar-benar cinta padamu di hatiku ada bibirmu bu pohara aja sebenarnya eta ngaranna mukhatab munkir tuh ieu ge sarua lantaran kaum Quraisy teh inkar tahap keingkaranna pohara jasa woi taukidna pohara moal sambarangan Al-Qur'an mah lamun mukhatabna henteu munkir moal kudu ditaukidan tapi ieu mah kulantaran Abu Jahal jeung sederet adalah pohara jasa inkarna lain sakadar inkar tetapi nyaci maki ka Kangjeng Nabi lain sakadar nyaci maki ka Kangjeng Nabi mengarah kana penganiayaan terhadap Kangjeng Nabi maka Gusti Allah mere inna ma tu aduna la'at ya Allah ya Rabbi senyaknyana ma kiamat ma ganjaran ma siksaan ma penganiayaan di akhirat lah yakin bakal datang jasa tuh make tauhid pohara jasa Masya Allah lamun bahasa laat eta sok digunakeun kada janji ai janji mah berarti kana kesenangan sorga tapi nu dimaksud di dieu lain janji nu dimaksud nama wa'id ieu adalah ancaman sebab keur nyaritakeun berhadapan jeung mukhatab anu munkir tapi make bahasana make bahasa wa'du digeclekeun tina bahasa wa'du jang pi wa'idin ieu geus pohara jasa rahasia ieu Al-Qur'an hese Al-Qur'an mah diterjemahkeun sepintas malamun teu dibongkar mah hese bae nyaritakeunana mata komo bab hukum mah aduh patali jeung hukum mah teu bisa make sepintas eta mangan sakadar sepintas supaya naon kitu ngaranna ngahartikeun lapad bae tetapi nu sabenerna mah petelan-petelan kalimat per kalimat sangat sulit modal ieu geus ngahartikeun lagi sanyanyana masih kiamat lah bakal datang yakin bakal datang mang deui bejakeun Muhammad ka kafir Quraisy dibejakeun ku Kangjeng Nabi wahai kufar Quraisy maneh ku kaula didakwahan tetep bae inkar nah dengekeun kecil sia cek Kangjeng Nabi innama sanyanjana kiamat geus aya dihareupeun bakal datang siksa geus aya dihareupeun bakal datang wa ma antum bimujizin teu aya anjeun kabeh bakal potong bakal pot karena siksa eueuh anu teu kasiksa sia kabeh bakal kasiksa jasa bahasa lagi make taukid lamun sia teu percaya bahwa Allah pangeran bahwa kaulah sebagai utusan Allah awas kiamat sakedeung deui bakal datang siksa bakal limpah aranjeun kabeh setelah kiamat eueuh selamat anu pot tina siksaan Allah bakal kena siksaan kabeh siksaun siapa cak Allah teh kitu cak Kanjeng Nabi Masya Allah namantakul ya qaumi amalu ala makanatikum inni amil kul bejakeun ku anjeun Muhammad lahum kepada kufar Mekah ya kaum hei kaum kaulah para kafirin lamun geus teu ngadanya jeung teu ngajiding ceuli aranjeun kabeh gas ayeuna mah i'malu sok magawe maneh sakadaek maneh kamu ala makanatikum sakawasa anjeun sok silakan eta geus bahasa teh sungkunan kos kitu teh aya geus teu ngadenge jeung teu ngajiding mah sok sakadaek maneh pagawean teh pagawe ku anjeun teh sakawasa maneh ini ambil kaula ge dek migawe sakumaha misina kaula ente kaula maneh dina aya kakafiran jeung ngahina ka kaula ngamusuhan ka kaula ge tetep bae dek tegar teguh iman ka Gusti Allah bari sabar kami mah masing-masing
kesurangan nasehatan ke anak sekali dibere nasihat tetap baik tenarima 2 kali tenarima 3 kali tenarima ngomong mah sia aing geus teu ngadenge ka omongan aing mah sabolos sia geus ayo sakayang sia kadang ku jadi sia anak-anak kos gitu eta teh lain heuh bah lain kudu kitu ditampilin bisa eta ngomong nyungkun sia ku aing geus dinasehatan sekali masih kene 2 kali masih kene 3 kali sia bisa maja utama gas kuari mah sabolos sia sakadek sia gas os kumaha sia bae eta kos kitu teh nyungkun lain heuh bae geus kos kitu mah tuh kula-kula abah-abah lain kitu eta teh sing hada aya ancaman berarti ayo sia ayo geus sakadek sia awas di akhirat awe di tahir awas ya koy hah balik awas ya golok geus diasa bae jangan naon dah mencet kebo itu kos kitu lalagan ngaran geus teu disarangkaan golok ayo sia dibilang deui ayo geura balik sia geura balik awas ya koy bebedak lawan geus disiapkeun bah hampura benar sa hampura tah lamun hampura kakara tuh ancaman ngaranna awas ya sekali geus 2 kali geus 3 kali sia ayo teruskan terus urang ka budak teh kos kitu sia main panggal bae eureun sekali ku aing ditageret 2 kali ditageret sia mah teh teu jadi terusan ayo geura main panggal ayo teruskan terus lompat kayak budak teh lompat weh cenah abah kos kitu amat sih lompat budak teh titah terus badak mah terus eta terusna bahasana kos kitu sih henteu kieu ayo teruskeun coba ge abah neuleukeun atunya da terus atuh bae lain ayo geura terus ayo coba terus kos kitu amat abah eta ieu sarua jadi berarti ieu teh ya ngaranna amr ieu malu tapi amrna lain maksud tolab berarti kuari amalna teh li tahdid mubalaghah tahdid berarti kan iya ngagisrek tina aslina majaz bohara Al-Quran jungkun terus cakang jeung Nabi terus ayo terus sok sakadaek jeung sakawasana ayo terus nah anjeun kaula terus ieu ancaman berarti sarua geng imalu masyitum awas fasawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatud dar maneh lamun geus teu ngadenge kana dakwah kaula cek Kangjeng Nabi hayo geura teruskeun maneh dina tetep kakapiran tetep maneh penganiayaan ayo terus engke ge bakal nyaho man takunu lahu aqibatud dar saha jelema anu bakal kakenaan ku akibat tu bagus jaga di akhirat dar teh desa akhirat dar teh desa kuburan dar teh desa dunia geus bahasana dar desa dunia dar assalamualaikum darakum mukminin desa kubur ieu ge akibat dar desa akhirat bahasana make desa sebab urang kukumpulan guari kumpul di kuburan kumpul di akhirat ge bakal kumpul sedengkeun al arwah junudun mujannada kos tentara nu kuari urang kumpul di dieu yeuh engke di alam kubur ge mun parareh nyalampeurkeun ge we kumaha eta goe nyare dongeng keur di dunia baheula urang keur ieu kukumpulan yahu di itu sok ngaji saya ngajina di mana aing ada pun takal amon dengan teh eta di alam itu teh dongeng urang tuh sia di dinya bae urang bari ngopi jeung teh dongeng tata di jero kubur engke di akhirat ge dareng kos kieu bae kos kieu ainu henteu kumpul moal bisa nyana kukumpulan sebab kuarina ge henteu geus nyana kumpulna di dunia jeung tukang adu kotok di ditu ge adu kotok di babawa ku nyana pale gitu kudu bener di ditu kayak gitu jeung tukang gaple deui wow balak gelep ditarang gula ladeng waduh bakal ngahiji tukang gapleh jeung tukang gapleh deui tukang ngadu kotok jeung tukang ngadu kotok deui tukang mabok jeung tukang mabok deui ngahiji urang ye tukang ngaji jeung sok ngaji deui ngahariji bae masyaallah indah jasa nginaheun ke ngahiji sia ka mana
ngaji jika ditu jeung kiai emang saya sok ngaji oh sok kiai wawon nyaho tu pugus ya kiai nyaho aing nyaho teu pugus ya ngaji sabar tahun tilu tahun wawon kiai aing mah wawon jeung tukang uduk atuh sia kiai ngajina jeung tukang uduk ke di ditu nanti nah hiji ke di akhirat bage pipilipidan ke di akhirat ai sora mah jak kadenge cenah kiai ai jeung kiai na wawon teu itu ke di akhirat tak atuh maknya na manggihan wawon oh jeung tukang sate cek di luar teh sial awan memang siapa sial waduh sudah dipuatin ke masjid saya tetep muat alasan kok itu mah beda itu salah ini mah alasan babari ngopi lain deh kumaha alasan bocor lamun ka majelis kafe mah tuh mal muat mantak ulama di luar sia nu mantak di luar kunaon teu muat majelis bener tapi kan aya lain kitu sia nu mantak di luar kunaon kalau ngomong aing ngaji ge asal kadeuleu bae danan pipilipidan atuh di akhirat teh pipilipidan atuh percis engke di akhirat kos di dunia bae kos kieu kahirupan mata disebut ge dar rahasiana aya dar teh kos kitu pasaupa ta'lamun cek Kangjeng Nabi ente maneh geus tetep kakupuranana kaula tetep Islam iman sabar engke ge bakal nyaho saha kerja di sipam anu ke dibere akibat terpuji di akhirat anu iman jeung nu kupur bakal kayahoan nu bener nahnu itu kaula apa maneh ke bakal kayahoan kos kumaha si kayahoanana innahu la yuflihu zalimun bakal kanyahoan ke akibat terpuji di akhirat jeung henteu terpuji teh innahu sanyana kalakuan la yuflihu zalimun moal bahagia jelema nu zalim teh artina kalalapir moal bahagia berarti moal ka sorga jelema kafir moal ka sorga deuleukeun di akhirat kuari antepkeun keuna saengangna sadaekna sakahayangna jaga di akhirat ngajungkel ka neraka jahanam moal bahagia kan mantap urang mah alhamdulillahirabbil jauh jarakna jeung Kangjeng Nabi 14 abad beda nage tetapi nyai-nyayan di hati urang timimiti lahir lingkungan keluarga urang geus iman ka Allah jeung ka Rasulullah gede saeutik dibawa ka muludan dibawa ka rajaban terdidik budak di muludan oh pangeran urang teh Allah oh Rasul urang teh Muhammad can ngaji can naon budak ngadenge di muludan bae geus pohara jasa kan nu matak teruskeun sanajan Muhammadiyah ngabidah-bidah Muhammadiyah ngabidah-bidah geus bade mamaneh bae atuh cekelan sia nu teu bidah sia aing mah endek bae naon sababna aing ngadidik ka anak henteu nyaho-nyaho atuh nya di muludan minimal menang berkat atuh nya gitu bae sih hese-hese cak Muhammadiyah berkatna mah oh masalah sih dikirim ka dia Muhammadiyah ondo ieu mah ya tuh nya budak leutik kiringkeun ka muludan ngan ulah kena gandeng kena nyahoeun kan kieu budak leutik teh ngan nu pidatona nu bener ulah haju nyaritakeun Kangjeng Nabi nyaritakeun nyanyi nyaritakeun Kangjeng Nabi nyaritakeun rock and roll nyaritakeun nyanyi cak budak teh kos kararinya puyang aing mah neuleuh kiai nyana nu nyarita nyana nu nyanyi nyana nu bloon tak kiai budak leutik ge ngebloon-bloon sia teh si mana muludan aya kiai aya sa kiai na kiai bloon kiai bloon ku budak di bloon-bloon barang kadaengeun mah deui ku kiai nu sok caramah mah taji pudoli beusi di bloon-bloon deui ku budak aduh masya Allah ulah sampai ke di blon-blon ya karim mual bahagia jelema anu kafir urang mah alhamdulillahirabbil gede saeutik terus nyana milu ngaji tuturutan sanajan teu dianterkeun ku kolotna embungeun kolotna nganterkeun lantaran beusi mere uang bensin uang minyak embung aing teu ngaji mah dicarekan ku ngaji sia
padahal diantarkeun teu geus kajeun geus urang mah ikhlas bae geus sabodo teh terus gede setikna nyaho kebelah dituna hayang sorangan mah kula mah deuk mondok bae nya ulah saya mondok mah kunaon kaharep lah heses ya nu geus santri kos kararitu kunaon kitu mah lah sarusah emang emas sugih ulah mau kos kitu pan abah geus sakola abah sia sakola sugih teu ih ulah ngakurkeun ka abah atuh ka santri ge ulah ngakurkeun ka nu susah atuh abah keur sakola naon abah mah keur kuliah ku ade sugih teu ulah ngomong kos kitu kuliah mah kuliah bae tapi susah abah sia mah jadi ku ari dagang naon tah abah dagang teu becus abah sia mah kuliah digawe ge atuh kos kitu malah mah hampir ditangkep abah sia mah tuh tapi ulah ngukur ka abah sia guys budak hayang masantren satu keuntungan Masya Allah cemerlang masa depan sahanu nyaho kolotna cilaka di akhirat ku sebab anak nama santren je malaikat ya saya ya tuh nyaho ke malaikat buku ya imah bakula imah kula dek di kamana kan di diringkus ya dek di karnarakakeun lah iya abah iya emak kunaon ieu maka diringkus bah mak kredit ya kela cek malaikat aya sih sa kula anakna pan ieu bisa teger ke pan kula mah santri di pasantreun ku abah nu anta kula bisa maca Quran ngahartikeun Quran ieu tenang sabab ya ngabiayaan mah jeung abah sadengkeun cak Kangjeng Nabi jelema nu masantrenkeun anak kama yuqatilu payuk talu sahih di abah kula ieu kredit mah kredit bae tetep teu bisa kas ka neraka teu bisa usul ngusulkeun ka Gusti Allah eta keterangan Kangjeng Nabi deuk kumaha tah ka Gusti Allah coba periksa eta budak bener tah henteu masantren periksa ku malaikat bener ieu coba eta deuk pertanggungjawabkeun kula deuk kapanggih heula jeung Kangjeng Nabi Muhammad eta ucapan eta deuk kumaha eta jelema nu ngabiayaan mondok pesantren sarua jeung perang terbunuh berarti eta syahid aya syahid diringkus kos ieu arti kula mah kajian gogo mage deuk benta pertanggungjawaban ka Kangjeng Nabi begitu datang ka Nabi mana emang ngabas ya ieu tah ieu geus kasorgakeun masyaallah je sambarangan coba nu sakola mah ieu sia abah ieu emak ieu kudu diringkus atuh kredit sia anak sia keur masantren teu henteu sia digawe di mana PNS aju pugu di kieu jeung atut kula sarua jatan datangan sarua geus ngahiji ka ditu ngagolotrok di neraka jahanam itu warteg pasantren mah ulah sambarangan jang soranganna salamet indung bapa salamet bahkan nu ngararaji ge eta saha tah eta tatangga ijeh jah Haji Udin ji ieu ka mana atuh ieu diringkus kieu iya tetangga ke Gusti iya ulah kudu dikanarakakeun ulah iya atuh panjang loba jasa maksiat teh heula lantaran cak Kangjeng Nabi saha jelema anu deukeut ka kiaina ahli zikir kiai nu ikhlas 40 ibah ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon eta teh kudu disapatan tetep kudu ka surga bae eta pertanggungan jawab bah Kangjeng Nabi ayo mantak deket kiai mah tilok sarala teh mah ngandalkeun kiai bae masyaallah innahu la yuflihu zalimun sanyana kalakuan ieu teh la yuflihu mal bahagia jelema nu zalim yane jelema kafir mah gas moal bisa disapaatan di akhiratna ai kitu mah jelema nu mukmin sanajan ke aya dosaan diperhitungkeun komo lamun meunang syafaatil uzma ti Kangjeng Nabi mah atuh aman geus ya Allah ya Rabbi aman jasa ieu nu mantap urang ngaharepkeun ge syafaatul uzma urang mah ieu balik ka akhirat teh ngandalkeun salat ya salat urang mah ngaco ngandalkeun puasa atuh pan urang mah asar ponteng suri sakumaha dagang
ini pakai andalan di akhirat moal bisa moal bonteng suri masya Allah bahkan tim meme puasa geus disiapkeun pada tah pohara jasa tuh man ndek jadi andalan puasa kos itu moal bisa nah salat teu bisa pakai anda ikir carita andalan bae kelanan puasa teu bisa urang mah zakat ge teu bisa jahayang kalem bae taya iwati urang mah ngaharepkeun syafaatil uzma ti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belah dieuna ayat 70 jelema anu dibere SK ku Gusti Allah surga tanpa dihisab saurang-saurangna engke bakal nulungan saurangna 70 deui nu 70 na tidak 70 saurangna 70 kabelah dieuna para ulama-ulama dibere SK ku Kangjeng Nabi ulah wa ka surga heulanan teangan heula murid kayak takas gitu dadang mantep kiai mah panderi seberapa ka surgana panderi muridna heula ti heula ngan datang ka pelataranana doang tetep nungguan pamimpinnya nage sarua bae sebab teu nyaho jalan pan aya nu kieu jelema di dunia na teh ibadah mah ibadah salatna rajin puasana rajin zakatna rajin ngan malaweung teu konsentrasi nu mantak teu konsentrasi kurang wauh jeung Gusti Allah salat teh kurang konsentrasi jatuh wauh asa teu dileukeun ku Allah urang lamun asa dideulekeun ku Allah konsentrasi pasti sieun ka Gusti Allah lantaran teu kenal jeung Allah kurang konsentrasi tah ke di akhirat kapanggih jeung kiai ditulunganlah ku kiai asup ka pelataran sorga dariuk ribuan murid di dinya teh nyana nanya aya ira dibuka nungguan kiai cek jadi teh helanan darariuk bae heula di dieu aya nunggu 100 tahun nungguan kiai can beres kiai can neangan murid-muridna heula neangan murid-muridna heula anu 100 tahun barang geus 100 tahun datanglah kiai ka dieu dibuka pan pintu surga brus kasalurga kabeh eta mah jelema nu kurang konsentrasi teh pan nyana nundutan batu asup ka surga jana nundutan blon teh budak nungguan 100 tahun barang geus dibuka kabeh arasup nyana pas nundutan jak kurang konsentrasi teh di dunia nage kurang konsen geus atuh nyana waktu batur arasup nyana pas nundutan hudang-hudang lawang sorga ditutup deui kaget breng nyala hudang aya naon eta je cak malaikat geus arasup kabeh ieu ka mana babaturan geus arasup kabeh eta tadi nu jeger naon nutup deui teu bisa dibuka ai kula kumaha cak malaikat emang tadi teu milu kula nundutan tan batak nu sok kajina nundutan ka bawah ka ditu wah terkena jasa cak nu di tukang jahit mah teu nundutan ngan hees doang atuh komo hees nundutan bae teh asup komo hees kiai da di jero neangan kurang hiji ka mana ieu kurang hiji ieu pan geus dibuka sakitu tadi geus digiring-giring ku malaikat ieu kurang hiji nya ku kulintingan di luar aing ka mana jalan cenah hees kiai di jero neangan kurang hiji mun cara ka Mekah mapan kamar-kamar geus dibere tah nu tiluan nu duaan nu gendepan pan geus ieu ukuran kamar duaan ieu sorangan saurang deui sia ka mana tadi baja bareng jeung kula aya ku ari kumana haho tetep teangan ku kiai di jero di luarnya na ku kulintingan aya aing ka mana jalan sakian teh malaikat ditanya malaikat tu buka deh bisa buka-buka ada cek dia kudu aya perintah mantap pula jadi penjaga teh ya besi aya anu keluar asup sambarangan tetep mun teu diperintah teu bisa atuh kula geus boga ieu SK asup surga da mah tinggal asup ka lawang teu bisa ieu nu mantak di dieu meureunana teu asup ge eta geus lain deui masalahna emang tadi kurang nundutan waduh kiai geus seleh neangan di surga ieu surga itu bebeja kakara ka malaikat Ridwan malaikat ya. Kurang hiji peserta cak malaikat Ridwan dah
atau emang ayah iya di luar kerku kelintingan baik nyana ngan geus benta ka kula ge menta asup ngan kulantaran nyana kula cenah perintah atau teu bisa coba buka begitu buka aya keur nundutan deui bae ya Allah mataku guru lagi gitu hudang sia hudang kakarek kira benta aduh alhamdulillah jadi jelema nundutan mah ka sorga ge ka bawah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Guys, mulai ti minggu harap ulah nundutan. Bila perlu kula pajar lalagan dongeng lain, bebeneran eta kos itu. Aya dongeng dina kitab supi tahu seperti gitu. Ngentek nundutan mah kurang konsentrasi. Etalah boro-boro di dunia ndek kauntungan perekonomian. Nundutan mah cilaka kajen kukumaha. Mal beres ku nundutan mah tuh ngaji ge bisa-bisa mubtada jadi nasab kita itu lain ropa nasab nundutan eta teh apa anu kiai dongeng rukun wudu gedek pas pelebah ngusap sirah saeutik beratana nundutan geus bae dibawa ka imah tanya ku pamajikanana ngaji naon kiai rukun wudu geus sabaraha genep jaakur hiji-hijina hiji eta dua itu kagep kalimat cek jana teh eta ngumbah sirah nu leutik. Naon? Ngumbah sirah nu leutik. Ngumbah sirah. Sak pamajikanna di dinya boga sirah nu leutik kayak kami. Ya tuh aing mah ti ditu kos kitu juga kan. Tah teu mungkin. Teu mungkin atuh geus kos kitu. Manya rukun wudu jangan lalaki doang kan bener awewe ge aya rukun wuduan lamun ngumbah sirah nu leutik di dinya nu boga kami oke ngajak kena teh emang ngajina di mana handapun tanggal lamun jakena aing coba ngaji deh ka ditu tah eta gara-gara kos kitu pan rukun wudu jadi salah iyalah nundutan mah kos kitu nah innahu la yuflihu mudah-mudahan orang kabehan diberi kuat iman orang diberi tegar Islam orang diberi sempurna sehingga orang ngalaksanakan ibadah dengan mantap ka Gusti Allah akhir hayat orang husnul khotimah di akhirat orang aya dina ridho Allah menang syafaatul uzmati kangjeng Nabi orang babarengan orang kabehan bapak orang bapak kolot orang uyut orang anak orang incu orang keluarga orang pemajikan orang kuabe tetangga orang arasup ka sorga melalui syafaat kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam wa sallim